Rasul teh miwarang anu nyaan lain miwarang sakadar tetapi nyaan nitah migawe nitah usaha. Jadi urang teh dititah ai butuh mah kasangu atuh usaha, ai butuh mah kana dahareun atuh jadi karyawan. Ulai dahar gembul gawe embung, ai pake hayang bagus, imah hayang bagus, ai utah kedul usaha. Dititah ku Kangjeng ai beuki dahar neangan dahar usaha tani gawe dagang ngojek dititah ku bener dagang ulah sok sadagang-dagang bebeja mah telok untu ai dagang mah teru jambung mere rugi bae dongengna, kadang-kadang ditipu, kadang-kadang untungna. Jam beureun lamun rugi mah moal dagang terus. Eta dalil lu pelit bokos kitu. Kita teu berkah. Ajo sok kasinggungan ya lemah teh. Atuh masing-masing bae sih. Ai henteu mah henteu bae. Ai heueuh mah atuh heueuh bae. Ngan gedean ka heueuh. Ejeung dititah dahar teh kesang sorangan. Ulah batur nu digawe urang nu untung. Batur nu jual beli urang nu menang untung. Batur nu digawe jadi karyawan urang nu menang jatah. Nek naonan dari kos kitu gawe henteu naon henteu ai jatah hayang. Cek urang kulon majapuk. Jatah empuk. Aduh Gusti Allah. Kangjeng Rasul teh ngajelaskeun kaunggulan seseorang anu nyana mawa tambang, mawa patik, mawa golok, mawa kampak sesuai jeung kebutuhanna ka gunung, ka leuweung. Nuar kayu ngalaan suluh kumpulkeun talian, panggul, bawa ka pasar, jual. Hasilna pake ngadapakahan dirina anakna jeung nu dibutuhkeun ku nyana. Masya Allah hebat. Abu Nawas ge pernah muriangnya barang muriang ningali dunia teu hartina aing daripada engke paeh dihisab ku dunia lah aing mah nganazarkeun ka pamajikan neneng saksian kakak nazar mun cager ieu kuda anu bagus teh dek dijual kalawan harga nu murah batur mah 1000 dinar ieu mah dek dijual teh lah ngan 200 dinar baik. Kunaon emang Kak? Nazar kakak geus teu nganggap kana dunia. Mun cager dek dijual murah. Atuh kae kos kitu mah. Teu kebal cager. Upamajikana kan ditegor Kak. Pan kakak nazar besi gering deui. Kuda nu bagus dek dijual. Heuh nya. Bawa ku jaga ka pasar. Bejakeun kuda bagus dijual murah
ukuran 1000 dinar tapi cuman 200. Boh jelema tuh nyongsrong kabeh. Boh atuh perebut atuh. Henteu saparapat harga acan. Ngacung kabehan. Saha nu siap? Gula. Jadi cek ieu mah. Nyumponan panazaran teh. Kabeh ngarusapan ka Abu Nawas. Hebat amat Abu Nawas geus teu nganggap cenah kula mah ye kana dunya teh geus teu nganggap. Jasa mantak dijual murah. Jadi ngan syarat kudu hijikeun jeung ucingna 800 hargana. Sakitu bae sakira teh. Harga kuda dimurahkeun ngan kudu sapaket jeung ucingna 800 sakira teh. Aduh. Jadi cak Abu Nawas teh kan teu salah kan teu laku atuh bawa deui carekan ku pemajikan masa murah-murah teu laku wallahu a'lam. Teu mungkin kana teh cek pemajikanna ieu mah salah meureun nawarkeunana ade kukula ulah urusan kakak urusan neng aja ieu bisa teu laku kitu atuh wallahu a'lam geus kitu bae emang kumaha kitu mantak teu laku mah ai ieu mah ieu kudana tetep dijual 200 sesuai panazaran ngan kudu sapaket jeung ucing hargana 800 cek pemajikanna kakak pinter oge jan tah eta teh ngalambangkeun naon coba ngalambangkeun naon ketika jelema gering teu nganggap kana dunya dinazar-nazarkeun beuh keur gering mandek mereka masjid anu dek mereka majelis anu dek meretah baikeunan ke kadulur-dulur lantaran dek balik ka ditu sieun besi ditegor ku Gusti Allah teu kebal sehat ora jadi sudah kohe widih mengkonon teu jadi teh balik deui tah karesep teh balik deui. Eta lah Abu Nawas teh kos kitu. Horenganan jelema di mana-mana endek ka Mekah persiapan, endek ka akhirat ge sehat bararasaan moal waka, gering asana isuk ya, aing asana isuk ya. Nyin kahadean teh ya. Babari keur gering mah beres sehat deui. We teh. Atuh koret merepet dur pet. Balik deui teh jelema teh keur sehat bapelit. Mentak sekali-sekali ku Allah dibere gering. Aji Pendi mah ngomong aing alhamdulillah tilok dibere gering. Jauh Firaun ya tong bae ge. Baheula tilok dibere gering mah. Bahayang dihebatkeun hebat do fisik Bang Haji mah tilok gering-gering pugu jore. Hayang dihebatkeun nya mah. Jore teh gering-gering teh jore. Nu bagus ba doakeun sing gering jeung sing terus ka ditu. Tah keur gering mah bener. Letik dunia teh letik biasa. Eueuhna naon. Agak balik dibawa ka mana? Aban bawa ke rumah sakit, putusan dokter kudu di ICU. Geus boro-boro naon kan leuleuh dahareun jeruk geus teh nya. Ya pamajikan mak aya. Singkirkeun apa kumaha? Geus teh aya. Atuh resep ge sehat ditangkep nangkep deui. Ye. Lain cok-cek. Ya si eta mah atuh nangkep ge si itu na geus teh nangkep lah. Ka ulah sok kabohongan diri ka. Ulah sok kabohongan diri ka. Lah atuh geus bae narima sakitu ayana. Geus jawaban mencari jawaban mah. Kan urang atuh lamun indah so teh aya jawaban. Ieu urang seri itu seri, urang nangkep nyana nangkep eta kan aya jawaban ngaranna. Ai sepihak doang mah. Atuh. Saka majikan anu geus lah. Bener. Tah. Dunia letik ketika gering. Nangkarak keluarkeun rumah sakit.
malah mapan keluarga nih ulah ngabejaan bahwa penyakitna ieu geus teu bisa ditangani ku dokter. Geus ulah dibejaan besi haju langsung hos bae. Ngalenyap jana. Ulah ngabejaan ge Pak, dokter geus teu sanggupeun, tukang urut geus teu sanggupeun, ieu mah bapak mah tinggal ngitung jam doang. Sial. Udah badak lamun urang alayan nu paeh, ulah sok aju nu kos kari itu didatang-datangkeun. Abah penyakit naon yeuh? Penyakit anu. Ye, tetangga kula ge penyakit kos kieu paeh. Kadenge kan kunyana goblok teh budak. Usir. Jadi neule dunia nanaon dah. Urang ye. Urang dibere para raid, angsongan jeruk, angsongan apel, angsongan bakakak, kaditukeun. Sebab urang geus teu hayang. Geus teu hayang. Segala rupa urang borok dina suku aju dibere sapatu nu hargana 20 juta teu hayang urang teu hayang los kaditukeun urang ge borok suku aing Haji Pen dibere nu geulis paling ge kunyana di toelan doang alah toel cek awe da naonan dieu aing di toelan doang mah getek cek cenah tuh. Nah, guys, kali itu paling ngejak Haji Pendi. Tengah itu, teh hayang. Sebab geus harapat. Nah, ieu ge dunia teh kitu hek dibere sehat deui. Boh, jahe nu itu ulah kusaha. Nu itu ulah kusaha. Sehat deui mah beda. Gering makan gering. Itu kumaha itu? Los aing mah ridho. Beuh pohara. Ridho. Itu tos. Sebab jana teu butuh. Nah dunia ge kitu teh ieu Abu Nawas teh lain sembarangan horenganan kinayah. Ketika jelema dibere sehat deui atuh sagala rupa ge teh jadi. Deuk ngajual murah ge kudu sapaket jeung ucing. Jadi tetep 8 juta 1000 didar 1000 didar keneh. Nah kembali deui ka aslina. Numadak jelema lamun geus daek pepegatan jeung dunia geus hebat. Hirup kene daek pepegatan jeung dunia. Carana sedekah-sedekahkeun pake syiar-syiar eta geus hebat. Hirup di dunia, dunyana aya lindeu kanyana tapi daek pegat. Waduh. Pan urang mah leungit sapedah bae ge. Beuh. Atuh leungit sapedah modalna geus beak motor hiji. Parah pada eta bakaran. Nah, mau ite kinayah, mau tambang, mau pedang, nyeangan kayu, bobengket, kemudian panggul, jual, berarti berdikari lah berarti kurang mah. Teu kudu kieu, teu kudu dek neangan kayu ka anak wari. Urang nurutan hadis ieu cenah yu urang neangan ka leuweung itu hayu atuh ka leuweung mana tuh dudu imah nu keur dibangun teh heuy atuh sia diborgol ka jeung pake janu bogaan eueuh kudu dek neangan kayu ka mana urang leuweungna jaga seueuh di urang mah gunung geus eueuh gunung mana anu kuari bisa ieu mah sakadar gambaran berdikari geus urang kuari mah tuh jadi karyawan asal lu bener jadi karyawan dagang asal bener dagang ngojek eta leuwih hebat daripada jadi PNS ji atuh ngojek bae teh mah berdikari sorangan ai PNS mah teh mah kokocorana ge teh jelas atuh teh jelas eta menang hebat doang ginding doang padahal mah seuneu mah lulu di beuteungna je aing ngojek mah seuneu ngan leutik lah seuneuna ai dut-dutan mah ngojekna di mana cenah kula siapa tanjak ka ceglok naon dire dutna mantep nu diboncengna ge deui ngarasa ngeunah deui ajeuna kok teu direm ka tolol diboncengna aduh masyaallah ai ditanya teh kula mah sedekah susu bae jak tarolol kabeh ge
wa anna may yaf'alu dzalik sayyana jelema anu migawe modal kitu yakni berdikari sorangan khairun lahu leuwih bagus ka manehna tinimbangnya ngadatangan rajulan zaya sarin lalaki atau seseorang nusugi wayas alahu kemudian menta syai'an min mali usaha sanajan leutik kadeulna hina leuwih hebat leuwih mulia leuwih bagus tibatan jana menta ka nusugi Allah karim. Kiai-kiai yang boga pondok bagus teh haju menta, beungeutna bakal borok ke jaga di akhirat. Henteu kudu hayu we amalkeun sabisa-bisa. Jah henteu tergantung ka pondok bagus, majelis bagus. Ilmuna bersihan. Coba ge kajeun ngalalampar masalah handapeun tangkal kayu cara ki dakok seh dakok bae. Nya da mah handapeun dagal kayu bae geus nya mah gae jeung murid da ge teu menang leuwih ti 3 4 hiji kaluarkeun 4 hiji kaluarkeun ulah hayang loba ieu mangariung ditah tausiah jelemana aya 20 ya majenalah urang atuh ngariung beja sarua bae niatna geus bagus kalau anak balik bae lah teu kudu tausiah ieu ayo bae tausiah sarajan saetikan ya Allah tapi amplop mah angger kan jageuna garila ieu mah kadang-kadang ge masyaallah karim ayo keur ada batuk ya geuna saeutik ieu aya geus kaluar ti dinya ngajak jerek bae belah ditu cak urang dinya tek batuk beneran gitu eta teh maksudna saya tikan kurang giat lobaan giat berarti geus lain lillah masyaallah karim hese urang hayang lillah teh hese jasa hayang lillah teh lain lalagaan hese Allah karim sawaun atahul mas'ul apakah nyana mentah haju dibere kudu dipentana atawa memang teu dibere ditolak kalawan penolakan nu bagus sarua bae tetep teu bagus rajul alladzi yubashiru wallahu a'lam bissawab bismillahirrahmanirrahim fa hadha at-tayyar yakunu fi batinil arif wa huwal insanul haqiqi wa huwa habibullah azza wa jalla wa muhrimuhu wa arusuhu kama qala Abu Yazid al-Bustami ahlullahum araisullah wa fi riwayatin awliyaullahum araisullah yihi berte lain hiber apak-apakan kadeleku urang ditongtong Haji Pedi bisa hiber atau ditembak jelema lain yakunu fi batinil arif aya di jero batin jelema anu wauh ka Allah yilah wa huwal insanul haqiqi aslina manusia eta urang mah kuari campur-campur kadele ku jelema bangun jelema padahal mah urang ngarendeng jeung sapi ke ngomong kamu teman saya cek sapi kamu teman saya gitu cek kebo bukan ini mah lebih dasar teman saya di aku kok kebo ku sapi di aku ketika orang ngaku jelema bahwa saya adalah manusia kebo seserian datang ka ompong kebo ge yang serikeun jelema ngaku jelema sia batur bae teh jahon aing menyaho sarua sia jeung aing nyatuan malah mah aing mah magrib eureun sia mah terus bae cak kebo emang aing teh yaho aing mah eureun jagara di sisi nyeun di kandang cicing bae geus sana aing mah asal penting eureun sia mah kadeurna ku aing terus bae leuwih dahsyat tibatan aing
terus ke gedung-gedung ngopi, gedung-gedung nyusu. Aya nasi goreng nasgor. Terus trek aya mie tek meuli deui sia mah. Terus bae, penting saeutik bae. Indomie di endogan. Ngambo atuh sia mah leuwih ti aing. Sabenerna mah sia mah kakak aing cekbo. Urang kalau kakakku jadi jelema heulana atuh. Jahoreganan jeung kebo teh kakak adi. Jeung sapi teh kakak adi. Komo si eta mah. Betul dia dianggap kerajaan aku kebo. Inilah atasan kita. Wa huwa habibullah azza wa jalla. Kekasih Allah azza wa jalla. Bahkan mahram Allah. Bahkan papanganten jeung Allah bahasa waliullah. Sebab hanya panganten lah nu duduaan mah indah luar biasa. Waliullah eueuh dianggapna kabeh makhluk nu ayangan Allah berdua dengan Allah. Masya Allah. Urang sorangan Allah kaduana, urang duaan Allah katiluna, urang sepuluhan Allah ka-11. Ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'u. Allah nu kaopat. Wala khamsa illa huwa sadisu. Kalimatna. Maksudna naon? Selalu barengna jeung Allah teu dianggap nu sejen. Masya Allah kurang kumaha ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kok teu izin sih? Padahal Allah teh leuwih deukeut tibatan urang urat genggerong. Urat genggerong teh nempel jeung urang, Allah mah leuwih deukeut. Deuk kumaha deui kok urang teu izin. Fa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Nu ngendalikeun teh horenganan Allah. Siga urang kan leumpang siga urang, diuk siga urang, ngomong siga urang, katangerang hayang siga urang. Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Satu ketika urang hayang ka Jakarta, ku Allah dihenteukeun mah teu bae. Satu ketika urang hayang umroh, ku Allah dihenteukeun mah teu bae. Aya bae tak kagagalan. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Anu paling hebat urang boga kabogoh geus hidup semati janji. Seminggu deui urang deuk kawin, di bawah batur. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Kendalikan lain milik sia di Lauhil Mahfuz na kita mah milik cocodot. Oh, eta yahulu bainal mar'i wa sok telah. Mending di ka Allah trek ketika urang bisa ngallahkeun maka uranglah mahram Allah. Artina mahram Allah keluarga Allah. Uranglah papanganten jeung Allah. Eta mah bahasa-bahasa jelema anu geus bersanding jeung Allah. Kekasih Allah, eueuh deui kekasih salian ti Allah. Mahram Allah, eueuh deui keluarga di jero hate kecuali duaan jeung Allah. Papanganten jeung Allah gama gola bi Yazid al-Bistami ahlullahum araisullah. Ahli Allah ma araisullah. Etalah panganten jeung Allah. Bapi riwayatin auliaullahum araisullah. Etalah panganten Allah. Artinya apa panganten jeung Allah? Geus pala ya'riful arais illa mahramuhum. Udunya ho ka panganten kecuali mahramna. Lahum muqaddaruna bihijabil insi. Nyana di cadaran ditutup make tutup aring. La yarahum ahadun ghairallah wa nunala kapara panganten kecuali saurange kecuali Allah. Ya Allah karim. Eta sok inget ka dongeng di ieu teh naon gara-garana rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa dari Grogol baheula ieu mah kan ka di Baghdad. Seorang dokter kedatangan ku kiai ahli filsafat sekaligus wali Allah. Datanglah nyana ke rumah sakit jiwa. Begitu datang ke dokter, babaturana dokter, dok saya ingin melihat bagaimana tingkah-tingkah orang-orang yang sedang dirawat. Boleh. Kamar ieu aya nu keur susurya. Pindah deui aya nu keur ceri, pindah deui. Nu paling ajib terakhir.
hiji ieuna diborgol karena dahsyat, dua ieuna diborgol suku nage semenang ka maman. Tapi jana ngomong kieu indah nian hidup ini cek jana. Ya Allah, tidak ada di dunia ini yang paling senang dan paling indah kecuali aku. Bahasa geus pohara jasa. Orang semua ngontrakannya, sayalah yang memiliki. Indah. Ditonton tak ku kiai jeung ku dokter, dok. Bagaimana sih orang itu bisa indah? Sementara tangannya diborgol, kakinya diborgol, tapi beliau bilang indah nih ya. Senang betul hidup. Coba kita lihat keluar rumah sakit. Jelema di luar rumah sakit make kuda bagus bun kuari mameureun baby band mesti. Kieu bae ngalamun jasa ngalamun. Tidak menghiraukan orang lewat di hadapan rumah sakit. Dok, lihat orang kaya. Mobilnya mewah, pakaiannya bagus. Kemudian dia duduk termenung, tidak menghiraukan orang lewat, kelihatannya bingung. Sementara ini di rumah sakit dibelenggu ketawa-ketawa. Dokter, iya juga ya. Iya, makanya dok. Coba itu bagaimana coba penafsiran dokter? Saya juga bingung. Nah ini dokter ikut gila nih dokter. Dok, ternyata orang yang dibelenggu, orang yang dirantai, hatinya bisa melayang kemana-mana. Bahasanya pun tidak ada yang lebih senang dan lebih indah kecuali aku di dunia ini. Orang sedang senang berarti. Kita lihat ke depan rumah sakit, mobilnya mewah, orangnya gagah, bajunya begitu nyentrik. Hari ini tidak pakai jas, panas, pakai emang blow on. Tetapi kelihatannya bingung dah. Ada orang yang badannya dibelenggu, hatinya merdeka. Ada orang yang badannya bebas, kemana gerak, mau apa saja ada, hatinya terbelenggu. Saya mau tanya dok, maning mana hidup di antara dua? Cek dokter dua-duanya gila semua. Dua-duanya gila semua. Dokter tahu, yang pertama kita pandang orang gila beneran, yang kedua orang yang setengah gila, yang ketiga itu pun gila-gilaan, yang ini mah yang ini gila bohongan. Oh, dokter harus tahu. Coba cek oleh dokter, asli apa enggak gilanya. Inilah orang merdeka. Nunyaho orenganan layak dipul wali ilal wali. Nyana hanya gila-gilaan ya nama. Karena embung babarengan jeung makhluk, embung babarengan jeung pemerintah, embung babarengan jeung dunia, diborgol dibelenggu. Badan mah bisa dibelenggu, hati bisa merdeka ke awang-awang. Bisa terbang kemana saja dia mau. Ke aras pun bisa terjadi. Dibandingkan dengan orang yang badannya merdeka. Kendaraan ada, uang banyak, badannya sehat, pilih ini, pilih itu. Tetapi hatinya terbelenggu. Nah iyalah potongan-potongan anu. Termasuk si eta sama belenggu na gede jasa. Kurang. Awak mah sehat, tapi hati terbelenggu. Ketakutan, kehilangan dunia terbelenggu. Takut sama istri terbelenggu urang teh. Dagang besi teu maju terbelenggu. Takut diturunkan tahta kita terbelenggu kita. Aduh aing besi teu naik, aduh aing besi diturunkeun, aduh aing besi dagang teu maju, aduh aing besi kendaraan aing aya nu mawa, aduh aing sendal aing besi. Etalah terbelenggu. Waliullah, orang yang bebas. Merdeka kemana bae bisa hiber. Awak bisa dibelenggu, dirantai, bahkan dirantainya macam-macam. Mungkin di penjara, mungkin di rumah sakit jiwa.
hati merdeka bisa hiber kemana-mana. La yariful wali ilal wali. Cek dok. Apa lu? Cek dok. Aduh, masya Allah. Cek dok. Dicek ke dokter. Nyar seserian. Dokter gila. Sial. Lu yang gila. Saya udah ketahuan gila. Dokter ikut gila. Dicek. Bener. Syaraf bagus. Jantung bagus. Paru-paru bagus. Darah tinggi. Darah gula bagus. Pencernaan bagus. Tetapi anak gila-gilaan. Disaetik di zaman baheula model koskarar itu karena fitnah. Itu Habib gila beneran ya nama. Iya. Tadi anak gila-gila aja jadi gila beneran. Atuh Aisyah mah geus kebal gilaana deui. Nah, katebakna ku bangsana. Mata ketika urang asup rumah sakit beda kan tingkah-tingkah jelema gering teh aduh aya nu cicing bae aya anu teu puguh nu dirasakeun aduh sia naon nu nyeri nu nyeri atuh ado-adoan bae nyaho aduh seputar rumah sakit apalagi di rumah sakit gila dianggap jiwa anu tapi ku bangsana nyaho kula ketika ngalayat ke salah satu rumah sakit jeung almarhum Abah karena loba nu wau di rumah sakit akhirnya ngalayatlah ka ieu aya salah sahiji nu dilayat jangan ngedeng bae kieu alhamdulillah ngalan geus biasa bae. Tapi barang keluar di mobil eta mah jelema hatena Allah-Allahan bae. Kok kajawan sih? Kok kajawan? Tak urang bingung, ku lagi bingung. Kok nyahueun bahwa hatena Allah-Allahan di mana tandana kan teu nyaho urang. Berarti kan jelema luhur. Nah, ieulah kajahoan ku bangsana deui. Kula bang ngalayat aja pendek gering nyaho di jerona karung. Sebab sabangsa meureun manan gitu ge. Tah ieulah ahli Allah ieu keur carita auliaullahum araisullah. Papanganten nyanda jeung Allah. Lah awak mandek di mana bae? Di borgol, di belenggu. Tuh masalah. Tapi ruhani bisa melayang kemana-mana. Urusan Gusti awak aing. Waktu berdahar dan urusan sia tambah awak aing. Tapi roh aing urusan Allah. Masya Allah. Bingung dokter ge, bingung. Eta dokter teh ya, bebeja tah ka kiai. Yai, ternyata tidak ada sakit apa-apa betul. Inilah ahli Allah. Keliru ketika ka rumah sakit jiwa teh keliru mana nu edan beneran, mana anu setengah edan, mana nu edan-edan. Ya kuari ge kadeuleu edan kabeh. Asli. Ini cuma akur bae jawab di jiwa na edan ieu. Muqaddaruna bihijabil unsila yarahum ahadun ghairallah. Eueuh nu bisa neuleuh ka panganten. Panganten Allah kecuali Allah. Saha nu bisa kecuali hanya Allah sebab nyanalah nu aya di hatina. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Fa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Nyana. Innallaha kitu la yakhfa 'alaihi syai'un. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ulu samar ka Allah. Apa Allah pernah teu neuleukeun ka urang sadetik? Teu pernah. Apa Allah teu pernah ngadengekeun sadetik ka urang? Teu pernah. Atau Allah ayat teu nyahoeun ka urang sadetik samenik? Teu pernah. Kurang sok dibaca kapan? La takhuduhu sinatu wala naum. Teu pernah nundutan, teu pernah sare.
teu pernah teu neuleukeun sadetik ge ka urang. Tapi urangna konyol amat di hareupeun Allah nu selalu urang dideleukeun ku Allah kok urang teh berani-berani WA-an SMS-an hanya orang-orang goblok. Jadi dideleukeun ku Allah masih WA-an kana mah. Tolol. Di jelema keur didengekeun ku Allah make ngobrol jeung jahe segala rupa. Man ieu mah tolol bin goblok bin boloon tuh. Teu pernah lah tahu silatulana. Teu pernah nundutan, teu pernah sare. Urang teu pernah teu dideuleukeun di mana bae ayana, teu pernah teu didengekeun di mana bae ayana, teu pernah teu dikajahokeun di mana bae urang ayana, tetapi urang berani ka Allah, nu kangan Allah. Nah, teu jadi panganten urang mah. Ketika urang jadi panganten mahram Allah, maka urang bakal pinuh adab di hareupeun Allah. Kesetiaan urang timbul. Naon bae parentah Allah nyanggakeun Gusti, sebab di hati tidak ada siapa-siapa, hanya Allah. Aya nyanyian ge, di hatiku ada kumismu. Weh, di hatiku ada bibirmu goblok meureun. Belah hatiku cek jangan. Kadia aing mau peso. Ya Allah ya Rabb. Jadi kajen teh ngahiji di kerumunan orang banyak. Waliullah kajauhan, layak dipul wali ilal wali. Kula ka rumah sakit abah ngomong zikir bae tah mah jelema teh. Da teu kadeuleu biasa bae, tapi katebakeun. Sakumaha ieu di rumah sakit gila. Bukan gila beneran. Cek dok coba ge. Ternyata bener. Nyana bahasa lagi indahnya. Tidak ada yang lebih bahagia di dunia ini kecuali aku. Sebab keur babarengan jeung nu bogana. Manusia semua ngontrak ya nyana. Sebab nyana keur bareng jeung nu bogana. Dokter. Inilah orang-orang gila, termasuk dokter gila. Artinya tangan silahkan belenggu, kaki silahkan belenggu, hati dengan Allah bisa terbang. Fahadha tayyar yakunu fi batinil arif wa huwa insanul haqiqi. Jelemana bisa diimah, jelemana bisa, tetapi rohna bisa ngalayang ke mana-mana. Beserta Allah keur papanganten jeung Allah, keindahanana keur babarengan jeung Allah. Nu nganyahokeun jasadna mah kanyahoan keur diu, keur nangtung, keur ngobrol. Tetapi horeng keur jadi mahram Allah. Tetapi horenganannya keur papanganten jeung Allah, hanya duaannya jeung Allah. La yakunu min najwa salasah illa huwa rabi'uhum. Nyana bisa tiluan, opatan, sepuluhan. Orang nyana pikiranna keur jeung Allah. Ilah qulubul asyikin laha uyunun tara ma la yarahun nazirin. Bisa hiber di kerumunan orang banyak. Mual keliru. Ketika ditanya Gus Dur baheula jauh-jauh di Masjidil Haram, Gus coba tolong tunjukkan mana sih waliullah. Aya jelema make udeng-udeng itu kali bukan. Itu kali bukan. Aya jelema make bajuna rapi, itu kali bukan. Aya jelema make tasbih-tasbih nang di kieu-kieu kocek. Bukan. Aya di balik lawan, ketincak-tincak ke jelema. Itu dia. Cek coba. Begitu dicek bener. Masya Allah. Orang Cirebon ketika hayang nyaho poe Jumat kan aya Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam jeung Kangjeng Nabi Ilyas di Mekah di Masjidil Haram, Jumat di Masjidil Haram, Maghrib di Masjid Madinah. Selalu unggal Jumat. Hayang nyaho cek coba kun di mana tak Kangjeng Nabi Khidir teh di mana jeung kos kumaha. Nanya ke kiai nu sejen teu jawab. Ayalah seorang kiai Indonesia. Nah, coba tanya ke kiai anu. Nah, kiai, saya ini rindu sama Kangjeng Nabi Khidir, pengen tahu yang bagaimana tandanya aja tandanya. Sekali dua kali itu bisa. Oh, karena maka sumpah wallah saya pengen tahu. Oh, kalau pengen tahu nanti kalau keluar
ada orang yang tangannya dibelakangin, di belakangnya ada tasbih warna merah, tapi tidak terlalu merah. Itulah. Cara ditungguan baik. Masya Allah. Aya ngarupa aki-aki tepi karsepe janggotan lain si iyo. Oh. Rudi bener di katugangeun mawa tasbih warna beureum langsung kujana cek ewak sasalaman bener ieu kan tanda Kangjeng Nabi Khidir eueuh tulangan langsung keluar minta didoakeun minta didoakeun langsung Kangjeng Nabi Khidir ngomong Kangjeng Nabi Khidir saya ketemu dengan Anda aslinya dengan guru Anda bukan dengan Anda kok nyahoun pesuruh guru Anda nyahoun eta kos kitu teh sahanu nyaho tah waliullah mah nyahoun karena kamu maksa terhadap guru Anda sampai sumpah-sumpah jadi yang kelihatan bukan Anda yang kelihatan guru Anda waduh jalan bukan salah geus lain eta waliullah teh seperti kos kitu ketika orang dititah nah iyalah aya rahasia ku waliullah mah. Nah, kok bisa kajahoan kos kitu teh? Sebabnya nangis jadi habibullah kekasih Allah. Mahram Allah, penganten Allah. Eueuh nu nyaho kecuali Allah, walaupun ditutupan, dibelenggu dan lain sebagainya, tetep bae kajahoan. Masya Allah karim. Jeung Rasul teh miwarang anu nyaan. Lain miwarang sakadar tetapi nyaan nitah migawe nitah usaha jadi urang teh dititah ai butuh mah kasangu atuh usaha ai butuh mah kana dahareun atuh jadi karyawan ulai dahar gembul gawe embung ai pake hayang bagus imah hayang bagus ai utah kedul usaha dititah ku Kangjeng ai beuki dahar neangan dahar usaha tani gawe dagang ngojek dititah bener dagang ulah sok sadagang-dagang bebeja mah tilok untu ai dagang mah terus jambung mere rugi bae dongengna kadang-kadang ditipu kadang-kadang untungna jam beureun lamun rugi mah moal dagang terus eta dalil lu pelit bokos kitu kita teu berkah aja sok kasinggungan jelema teh atuh masing-masing bae sih ai henteu mah henteu bae ai heueuh mah atuh heueuh bae ngan gedean ka heueuh jeung dititah dahar teh kesang sorangan ulah batur nu digawe urang nu untung batur nu jual beli urang nu menang untung batur nu digawe jadi karyawan urang nu menang jatah nek naonan dari kos kitu gawe henteu naon henteu ai jatah hayang cek urang kulon majapuk jatah empuk aduh Gusti Allah Kangjeng Rasul teh ngajelaskeun kaunggulan seseorang anu nyana mawa tambang, mawa patik, mawa golok, mawa kampak sesuai jeung kebutuhanna ka gunung, ka leuweung.
nuar kayu ngalaan suluh kumpulkeun talian panggul bawa ka pasar jual hasilna pake ngadapakahan dirina anakna jeung nu dibutuhkeun ku jana. Masya Allah. Jika sahabat dikejar-kejar di Madinah, maka sahabat hijrah ke Habsyah. Dipimpin ku seorang raja, Raja Najasyi. Seorang raja anu tadina Yahudi, anu tadina Kristen. Nunggu kedatangan Nabi akhir zaman ketika aya nu hijrah. Tercengangnya ternyata Nabi akhir zaman geus datang. Dikumpulkeun seluruh punggawa-punggawana nyaritakeun kedatangan Nabi akhir zaman nyana asup Islam. Para punggawa, menteri dan lain sebagainya setuju kemasukan Islam Raja Najasyi. Tapi dengan kepiawaian Raja Najasyi berdakwah untuk umatna, untuk bangsa jeung negara, alhamdulillah kabeh hampir 90% saat eta pembesar-pembesar masuk Islam. Anu masuk Islam menyingkir menghindar kajen jeung Raja Najasyi. Luar biasa. Dilindungi, akhirnya dilindungilah manusia-manusia terutama muhajirin di Mekah hijrah ke negeri Habsyah. Ialah Raja Najasyi satu contoh seorang pembesar anu masuk Islam ketika datang dakwah. Ai di urang mati balik barang jadi pembesar anu geus Islam ge jadi semi. Tadina Islam tapi barang jadi lurah semi, barang jadi bupati semi, barang jadi gubernur jadi semi mawon. Jadi presiden gitu kene baheula mah ti kafir asup Islam pohara luar biasa. Patuh mantap ketika berita wafat Raja Najasyi ka Kangjeng Nabi sumping, maka Kangjeng Nabi merasa kehilangan bela sungkawa. Kangjeng Nabi langsung keluar bersama para sahabat ngajajar langsung salat gaib. Ialah aya salat gaib. Ke salat gaib teh kudu mayitna dihareup di mana bae salat gaib mah. Besi kieu urang nyalaten gaib, mayitna di mana? Mayitna di ditu cenah di Jakarta. Tuh meunang urangna di dieu mayitna di Jakarta. Nu kangen atuh. Mun kitu mayitna di Picung. Itu tah kaditu ka Kendal. Gaib ge kita gaib di mana bae mayitna kala di kidul wetan kulon gatunana nusolli ala maitil gaib Habib Razak Allah. Ikan cerita gaib Habib nanti gaib di mana lain Razak nu iya nu gaib atau nu bakal gaib. Gitulah. Ialah sebab urut hadis aya salat gaib diceritakeun gitu ku babasa-babara ulama dina kitab fikih. Al-manal ijmali utawi gilaigi kumana gang bangsa ijmal makanal hadis awal samang zana pa hadis kang awal iku zuhuruhu utawi zuhiri hadis kang awal. Iguana yuani nayi juga saking nayi saking sasambat mutlakun hari mutlak ardapahu maka nganut buri ing hadis zabal musannif ugi musannif di hadis Abi Hurairah kalawan hadis Abi Hurairah takhsusun lahu darah nang duakeun lahu gadwe hadis wa bayani anna ya idza kana an merdalakeun zadunna ya ikut galana ya ikut mujarradil ilam alulu tutut gadwe malulu ngawaruhakeun bilania galawan orana zambat wala mubakhara lan ora kumagugan
Alaysa minal maniyanu magaranana yanaya ikut tetap saking kang dan cegah obon saking kang pemberitahuan. Berita duka nayu waganan nahi nabi ulanan nazabagang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiku tetap mengatasi kang yang Nabi utai keselamatan. Ikabiru ikut takbir ya kangjeng Nabi bisolatil janazah yang dalam salat janazah sinan ala ahli badarin itu sitan yang nanam ingat ahli badar wa khamsan dan yang lima ala zairi sahabat ingat zakakan sahabat arban ala gairihim lan babat ingat selian sahabat kali badar wa kangjeng Nabi kena takbir khusus sama takhsisun khusus kangjeng Nabi untuk ahli badar mantak kurang gitu salawat badar da para salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri sehingga lain ahli haji badri ahli badar sing ada yang ngaran badri dek naik jadi bupati lain deui itu mah ahli badri ingat ahli badar saya ahli badar urang hafal salawat badar cenah bakal diraksa ku kangjeng Nabi ku Gusti Allah di akhirat bagalna dibere syafaat masyaallah salawat badar tah urang mah aya maca salawat lamun dek ngumpulkeun dana Ayo mandek sesorangan nanti. Ya Allah. Istimewa tentunya salawat badar mah. Dunia mencatat ketika Gus Dur jadi presiden. Di MPR dibacakan salawat badar. Kaget orang Amerika, orang Inggris, orang Belanda memantau. Aneh, ongkoh demokrasi tapi dibacaan salawat badar. Ke Amerika, telepon ke Inggris, kita ancam, gak usah lama-lama. Ya, sebab ini dibacakan sholat badar. Berarti kan pohara itu. Itu tekebal Gus Dur. Itu setahun-tahun aja jadi presiden. Setahun lebih saya itu. 5 tahun. Iya, lantaran Gus Dur nambungan. Iya, satu sejarah dunia mencatat. Heboh di Amerika, heboh di Inggris, heboh di Belanda. Orang mah kurang nyaho karena urusan kos gitu. Mengikuti tenyaho dampak politiknya. Ketika dibacakan salawat badar Amerika tercengang. Wah, iya lain sembarangan. Berarti ada apa-apanya di dalamnya. Mantap kukumah tetap ada dilengser gitu. Iya Mas SBY mantap maca salawat badar terus baik jadi presiden. Antara nulis salawatan ya nama zikir ge dibayar betul pakai bayaran. Tuh, sekupi sama tuh. Ahli badar kita, saya ada sahabat 5, yang salian telta, kuari orang opat, hatamatan najasi. Malamati sabaraja najasi bagabaro. Yang katakbir ya gangjing Nabi alaihi ngadasi najasi arbaning bapat. Pasabada ala zalika lan tetap ya takbir ingatasi manggono. Ingatasi manggono arbaan. Hatta tawafahullah malah ngawafatkan huing kangjeng Nabi sapa Allah. Kagana Rasulana nasaba kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu. Iku ngadamenkeun ya kangjeng Rasul takbir adadil musallin ngagahaken bilangan wong kang salat kabeh subuh lan pirang-pirang barisan. Liyazdada lizik badal pun yantahu wa lizik baru nyubri doa lil mayyiti wa doa lahu kada mayit lan ngadua kada mayit. Resepen pisan kangjeng Nabi mah nyolateun nu maot lobaan jajaranana loba supaya loba istighfar ngadoakeun ka mayit berarti pengaruh lamun teu pengaruh moal dititah ku kangjeng Nabi makin loba makin enteng ka mayit makin loba makin enteng untuk kamari keur waktu gitu bapana atut maot eueun udara tang model Haji Hasan Sohib sakitu gagahna jeung sugihna rembung. Nu tahlil nyolaten saetik dan sakitu dibarare duit gede aja pudali menang teda. Nah tetanya terus sadugna tiluna dibalayar santri-santri jeung kiai-kiai dibayar 300 sampai 500 ribu
nu sajuta hayang lobaan atuh teh. Terus we datang ke 7 dibayar. Aneh sakitu dibayar ge tetep bae henteu rame. Eta teh hiji tanda bahwa mayit aya nanaonan di jerona sebab henteu kasedot. Jelema teh teu kana mahnit datang teh ngan duit bae datang ka ditu aya nu teu maca kulhul wajan asal dibere amplop beres geus. Eta teh modelnya aya jelema katarik begitu ngadeng yang maot teu kuat hayang kapanggih. Hayang nyalaten hayang memberikan doa kalir doa. Iya Kangjeng Nabi rezebeun lobaan bilangna salat hayu kudu lobaan jeung jajaran-jajaranna rapikeun minimal 3 jajar kaditu mah sabaraha jajar bae nu dimaksud supaya tambah-tambah istighfar ka mayit ngadoakeun ka mayit. Tahlilul labzi wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lawal huwa kang awal yushiru ilal wujudil awal al-azali. Kunudukeun ya walawal maring wujud kang awal kang bangsa azali. Qabla tajalli dalam sadurunge tajalli. Wasani lan lutai huwa kang kaping doila alihi kunudukeun maring tingkahe wujud. Bada tajalli dalam sausane tajalli. Salisu ila alihi pada udai hadha tajalli. Huwa kang kaping telu kunudukeun ya salis maring tingkah wujud ing dalam sausane kalipata ikilah tajalli. Wa idhari tajallin akhar lan ngalahirkeun tajalli kang awaneh yadumu wujuduhu wa zuhuruhu kang langgang obohanane ya tajalli. Lan lahir tajalli wa wal mu'abbaru anu bil akhar lan udawi yadumu wujuduhu wa zuhuruhu iku kang den ibaratkeun apa anu saking kang kalawan kang awaneh kalawan akhar. Jadi di luhur yang mengajelaskan di luhur cek tadi bahwa lamun urang geus maripat ka Gusti Allah neuleuh naon bae bakal Allah. Allah tajidullah ta'ala kapanggih geura ku anjeun Allah fi kulli syai' dina sakabeh perkara. Wa inda kulli syai' dina naon bae. Wa ma kulli syai' bareng jeung naon bae. Qabla kulli syai' memeh naon bae. Ba'da kulli syai' sabada naon bae. Wa fawqa kulli syai' saluhur naon bae. Wa tahta kulli syai' jeung sahandatun naon bae. Qariban min kulli syai' jauh tina segala naon bae ke Allah aya. Muhitan bi kulli syai'. Jeung ngawengku ngogop ngalakop kana sakabeh perkara nu dimorod. Nah ieu keur caritakeun morod. Terakhir cek tadi wa muhaqil kul biwasfihil awal wal akhir wa zahir wal batin wa huwa kana Allahu ala syai'in maha. Iceun geura sakabehna hapus geura sakabeh ku sifat Allah al-awal. Ku sifat Allah al-akhir, ku sifat Allah al-zahir, ku sifat Allah al-batin. Sebab Allah teh wa huwa tah ieu deuk ngajelaskeun wa huwa wujud Allah nanaon ma'ahu serta Allah. Wa lana alama alai Allah teh kuari netepan kana sakumaha kadeuleuna ku urang kuari nu aya di mata urang kana nu wujud adalah Allah.
Jadi lamun orang nyaritakeun tentang Allah berarti moal keluar tina tilu hiji zat, kadua sifat, katilu asma. Numandak lamun orang dek norekat di samping orang nganyahokeun tauhid wujud kidamba qaum mukhalafah lil hawadis sampai selesai nu 20 wajib di Allah, mustahil di Allah, jaiz hiji. Kaya tataya orang kudu nganyahokeun asma Allah. Sageus nganyahokeun asma Allah, nganyahokeun sifat-sifat Allah. Sageus nganyaho asma jeung sifat Allah bakal kapanggih zat Allah. Hiji. Sifat Allah hiji. Asma Allah hiji. Zat Allah hiji. Tina hiji berarti tilu tete geus di dieu ge tilu pembahasanana zat asma sifat nu bantak wa muhkil kul biwasfihil awal wal akhir wal zahir wal batin tilu bakalna wa huwa tilu tadi ka bahas huwa lain bahasan urang lain bahasan orang mal arti dibulak-biluk. Moal arti sebab ieu mah nu kudu mikiran tentang keagungan Allah. Nu mikiran tentang kekawasan Allah. Nu mikiran tafakurna per detik ka Allah. Lamun aya pemikiran hayang sekupi moal beres. Mun hayang apansa moal beres. Mun hayang inopa moal beres. Komo zawijni zaujatan jamilah. Moal beres semangat moal beres. Moal beres. Ieu mah kudu dinolkeun wa muhqil kul. Apus gara kabeh. Di jero hate urang ulah aya dunia. Di jero hate urang ulah aya makhluk. Di jero hate urang ulah aya nafsu. Di jero hate urang ulah aya setan. Kakara kapangi huwa. Kudu ti mana heula atuh berangkatna kiai kudu berangkat ti mondok heula. Nu teu mondok mah geus black sweet tuh. Moal bisa dipaksakeun ge moal jadi wali moal cak aing moal. Lajenna sombong amat kiai delekeun ka sombongan aing datang ka musruk sia moal jadi wali moal. Ilmuna di mana? Paling takabur. Sombong. Asa ku zikir teh jadi wali. Moal beres. Emang kumaha gitu jadi wali. Pokona nomor hiji nu moal jadi wali nu teu mondok. Moal we kajen kumaha. Dipaksakeun ge datang ka bunda sarangna moal. Ilmuna eueuh, ilmu ibadahna eueuh. Aduh, cenah kumaha mun ngamimitian gua dia bisa ngamimitian gua maksud mondok teh ngaji, teu ngaji moal bisa ilmu salafi. Gua ilmu modern moal bisa. Mikung sia kajian gua kumaha. Mikung, mantep dokter Andes moal jadi wali mun ngandalkeun ilmu nu eta. Insinyur moal jadi wali mun ngandalkeun ilmu nu eta. Doktor ngandalkeun ilmu nu eta moal jadi wali. Moal tetep kudu balik ke ilmu salaf. Balik ke bale rombeng bae biasa. Kudu balik ka dinya bae, teu saha. Moal bisa wajan kumaha. Saon sababna? Sebab titah ulah resep ka dunya sedengkeun ieu sakola ahli ekonomi. Sedengkeun ieu sakola teh jurusan politik. Sedengkeun wali mah kudu ngajauhan tina ilmu politik. Tidak ngajauhan kudu ngajauhan ilmu ekonomi sebab di jerona teh urusan manusia jeung dunia. Out. Salila dicekelan ilmu itu moal jadi wali datang ke modar. Wani sumpah aing mah. Moal kajen ku kumaha ge. Atuh kumaha cenah nagara, encan geus aing ngomong. Tampiling jago aing. Encan geus aing ngomong. Ja lu palinter nu kudu jadi raja mah. Tiba heula loba raja wali atuh loba wali sanga jara di raja. Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja sultan.
Sasari Hidayatullah lain jelema leutik jadi raja. Belah dieuna Gus Dur jelema pinter jadi raja. Wali keur carita wali atau solihin mah aya tanda-tanda kesolihinan. Jelema pinter. Sakola teu lulus-lulus nya mangan sakola. Tapi jadi. Tah, lain sakolana ngeuweuhkeun dina benak hati. Lamun urang carita ngeuweuhkeun berarti carita nganggap. Carita nganggap teh dibalikeun ka diri urang. Tama anggapan mah kumaha diri urang. Aya jelema nganggap kana ieu paku mulya lantaran ieu paku teh bisa pake nulungan anu nganggap ka paku mulya ngahalangan ka Allah. Nganggap ka cincin ieu bagus mulya sehingga dipake opat pakai cincin lagi. Golede. Untuk tahajud lain wiridan ngusapan cincin. Nganggap bahwa cincin teh hebat. Allah kehalangan ku cincin benda. Nganggap. Hati orang nganggap. Nganggap ieu urang ka motor Scoopy. Bahwa ieu motor teh paedahna gede jasa. Anggapan urang ngahalangan ka Allah. Nganggap mobil, nganggap tanah, nganggap jabatan, nganggap dunia, nganggap. Mantak deuleu Kangjeng Nabi Ibrahim. Ketika Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam rek dibalangkeun ka seuneu, Jibril turun. Hei Ibrahim, apakah anjeun eueuh kabutuh? Andai kata anjeun aya kabutuh, cepet geura laporkeun ka kula. Kula bakal laporan ka Gusti Allah. Kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ibrahim? Amma anta mapala. Itu jawaban Kangjeng Nabi Ibrahim. Amma anta mapala. Sakitu butuh teh ai kanjeun atau butuh setika-tika acan. Atuh butuhna kaza? Wa ma ilaih. Naam, anapun ka Gusti Allah mah butuh. Atuh kukula bae teh disaporkeun ka Gusti Allah. Atuh Gusti Allah mah teu kudu laporan ku anjeun je aing memeh dijieun ge ku Gusti Allah geus aya catatanana. Nek naon mah kudu dilapor-laporkeun. Enek Jibril ka ditu. Ambo. Jibril kita ini teh takut gitu. Amma ilaika. Alah. Kanjeun mah teu butuh setik-tik acan. Urang mah aya hansip bae geus muntayang ka hansip. Ka hansip bae geus muntayang jasa geus poho ka Allah. Nganggap tak Kangjeng Nabi Ibrahim nganggap ke seluruh makhluk eueunan hiji Allah. Urang ngan bisa dongeng doang. Ngan bisa dongeng doang. Tapi sekuping nolol mah waduh mantep. Nges teu bisa kajen kumaha gitu. Lah dibere 300.000 sapeuting hayu bae. Tahlil diatut. Dibere 1 juta bakomo teman tuh. Oh, ngomong lagi anugerah hadza min fadli rabbi. Goblok bareng. Eta pan bahasa tah. Kehalangan nganggap dunia teh aya faedah, dunia teh aya manfaat. Isi mah lain ngaji kelas pedagang ieu mah. Lain ngaji kelas pesantren modern, lain ngaji pejabat. Ieu mah lain ngaji jelema, ieu mah ngaji jelema nu teu boga pagawean ieu mah. Nu gede hutang eta teh naon ngaji. Eta dongengna ngaji ieu mah eta dongengna. Sebab ieu mah dek nyaritakeun hakikat. Urang dititahna bersyariat hakikat mah teu dititah. Hanya jelema-jelema tertentu nek menuju hakikat teh aya jalan suluk ngaranna melalui thariqah. Ieu nek nyaritakeun huwa moal kapanggih huwa nu awal lamun teu nganyahokeun huwa nu kadua. Moal kapanggih huwa nu kadua mun teu nganyahokeun huwa nu katilu. Sebab huwa nu awal tadi dijelaskeun di dieu al-awaluda huwa nu awal ma yusyiru ilal wujudil awal al-azali qabla tajalli Allah. Isarah kana wujudna anu maha awal nu bangsa azali memeh tajalli. Memeh aya langit, memeh aya bumi, memeh aya naon-naon surga, memeh aya dunia jeung akhirat. Gusti Allah nu ngelan nyalira
Zat Gusti Allah ayakna nu meme aya segala rupa dunia akhirat ieu adalah wujud awal al azali qabla tajalli huwa etalah anu huwa nu pertama awal Allah. Coba hapus kuari ku urang seluruh materi seluruh makhluk dunia jeung akhirat leungitkeun di benak hati urang. Lantaran tadi lagi nu aya mah huwa nu awal nu memeh tajalli ka sagala rupa urang mah ayana lalagaan ingetkeun pikiran urang kana nu eta moal bisa encan bisa kuari huwa nu kadua nek menuju huwa nu awal huwa nu kadua teh isyara ila hali ibadat tajalli kana tingkah wujud Allah sabada tajalli cak Allah kuntu kanzan aya kaula ieu simpenan kemudian kaula berharap an urafa hayang dikenal ku makhluk faqalaqtu maka ngadamelah kaula langit jeung eusina di dalamlah kukula bumi jeung eusina malaikat geus aya nangieun kaula kula hayang dikenal ku malaikat wahai malaikat ieu langit nangieun saha nangieun Gusti ai maneh nangieun saha nangieun Gusti sesuai jeung harapan aing ai nyieun bumi nyieun makhluk ayalah Habib Rozak jak Gusti Allah sia geus boga anak wari boga nu sabaraha teu kahitung tinggung ora kawin bae anu ngaku anu henteu anak Bib cek Allah nangieun sa nangieun Gusti etalah akur jeung aing bareng nanya ka Ameng Meng lu ada dulunya apa ya dulunya kan saya mah turunan dari kera monyet ya iya berarti manusia turunan ti monyet ya asal nama ya berarti haji monyet kajen kukumaha ge asal-asalna tah si Ameng mah nyaritakeun kos kitu ya Tuhan itu memang ada cuman dia mah tuh adanya kan susah udah aja diwujudkan di apa di Brahmana waduh itu Tuhan kita Brahmana salah aya nu geus boga pangeran teu nyahoeun tah huwa nu kadua kuring baradu an urafa hayang dikanyahokeun ngadamelah manusia sanggeus ngadamel manusia teu dibere nafsu sanggeus dibere nafsu terus dibere otak ilmu dibere pemahaman dibere qalbu numandakina khalaqal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu samian basira dibere dedelan dibere dedengan sok geura tapakuran ta makhluk Allah jangka aing tajalli di dinya perjalanan tajalli supaya kaharti jeung karasa ieulah kudu megatkeun heula kahirupan kudu megatkeun heula karamean sakumaha Syekh Abdul Qadir begitu Tuhan Syekh Abdul Qadir rek ngadahar roti aya surat ti luhur langit cek surat innama khalaqtu angin basina kaula ngadamel ka anjeun teh lain jang ngadahar roti jang ngenal ka aing aing teh ieu nyieun anjeun wahai Abdul Qadir jang supaya lain ngeunahan barang dahar tapi supaya kenal ka aing innaman nafsu angin basina nafsu mah jang jelema-jelema anu handap pemikiranana nu handap darajatna anu handap pangkatna jang jelema nu luhur mah nafsu teh kudu dikendalikeun eta roti nu geus aya di leungeun roti diragagkeun urang mah sekupi nafsu diragagkeun sapi ngomong anjeun mah lain jang sesenangan di dunia hewan ngomong ka Tuhan Abdul Qadir anjeun mah lain jang kikituan anjeun mah jang hiji bae jang penerang dunia jang deket jeung Gusti Allah anjeun mah teu dahar teu nginum Abdul Qadir setiap dek dahareun ngomong lain kudu dipake sesenangan jak dahareun cai ngomong sekitarna ngomong kabeh
Ketika sholat tak iya nu diparentah teh. Ketika zikir tak iya nu diparentah teh. Terngiang-ngiang di benak hati Syekh Abdul Qadir teh. Cek dina benakna innaun gitu ngaranna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Eta bae nu terngiang-ngiang teh di hatina teh. Mentak teureun-eureun. Mulai Syekh Abdul Qadir teh sanggeusna boga guru kuari ingat segala rupa. Ingat segala rupa teh kabeh ge digerakkeun ku Gusti Allah. Diri heula sorangan. Diri heula sorangan. Diri gerak nang Allah. Diri cicing nang Allah. Kicep nang Allah. Berem nang Allah. Suara kadenge nang Allah. Napas kaluhur napas nang Allah. Numantak teureun-eureun Allahu Allah. Teu bisa dipaksakeun kos kitu teh kudu melalui perjalanan. Urang lamun kuari dipaksakeun zikir khofi edan. Bakal edan. Allah. Menang saminggu bae dengan pancing nya mancing di hareupeun imam. Menang sendal nya bakal. Bebeja ye gabus ka pamajikanna. Ieu. Ka haji barang haji ka Cilongoki. Lain deui. Menang bae 2 minggu teu pake calana sataranya. Gubal gabel pan ka haji di kieu. Wah, barang ngaji ka Cilongok jadi kieu gara-gara ada zikir dah teu puguh guru. Sebentar ngaji kieu teu meunang serius, bab encan di beat. Eta teh tapakur bae heula, tapakur kabeh. Diri sorangan heula. Diri sorangan bae heula. Lempang, ieu teh nang Allah, diuk ieu teh nang Allah. Mantap moal bisa babarengan jeung jelema. Ayalah jalanna uzlah. Uzlah teh lain memang ngahaja uzlah. Ieu teh boga pagawean, endek hayang tafakur zikir ka Gusti Allah, dek muraqabah. Eta teh kahalangan ku babarengan mah jeung manusia. Berangkat uzlah encan aya tah baheula metode uzlah teh encan. Pannyana nu ngarangna ge. Nu ngarang kudu uzlah nyana, nu ngarang kudu uzlah Imam Ghazali. Apa encan aya baheula teh instruksi uzlah teh. Kangjeng Nabi mangan saukur abang-abang lame bae. Cak Kangjeng Nabi Fazilu al-khalqa, jauhan makhluk. Encan aya metode kumaha carana, endeu kumaha ieu. Nah, dirasakeunlah ku para wali-wali Allah. Saha? Ti dituna Abi Yazid al-Bistami, kabelah dia Semarupil Qurhi, kabelah dia terus datang ke Syekh Abdul Qadir, datang ke Imam Ghazali. Dibuatlah satu kitab. Takwari masalah urang teh ngahajakeun uzlah, maksudna nu salah. Maksudna nu salah uzlah teh endek naon heula. Ulah-ulah uzlah ke ka kelembur ke uzlah deui ke ka lembur ke uzlah deui ka naon maksudna uzlah teh. Ja ieu mah uzlah mah terdorong ku sorangan aing teh deka Allah melalui zikir jeung tafakur kok kaganggu ya ku manusia ngajauhan ti manusia mimiti di imah bae teu loba kaluar. Urang mah sumpar-sampar pan ka jelema nu mentak boga HP tandana. Jelema nu boga HP berarti nyieun jaringan jeung makhluk lain jeung Allah. Berarti moal jadi wali jelema nu boga HP. Moal kajen kumaha kecuali geus jadi wali na lain masalah. Nu encan jadi mah wali na tetep bae mun boga HP moal jadi wali. Sebab nyana nyieun jaringan jang naon teh. Jang naon ini cenah beusi undangan kurang teh. Mun boga HP papan teh urusan dunia. Urusan ekonomi, urusan politik, urusan bangsa perjob-joban lah. Perjob-joban, itu kan HP. Itu berarti ngajauhan dia Allah. Pugu orang teh titah ngajauhan makhluk. Nanti kadele sareret ge asal nu boga HP angges. Out ya manges. Berarti gede ka makhluk kajen kukuman. Ingin sekupi kajen kukuman. Teh jauh, ulah aya putus jeung jelema teh. Di mah sorangan bae. Sorangan bae jaman urang teh ieu kadang-kadang hudang nu hiji kumaha ieu. Eta. Eta mah kan teu bisa diabaikeun eta mah. Waduh, naikna ke otak pan tah mah. Puyeng. Nah, ieu kudu kumaha tah. Tetep nu butuh pamajikan kudu boga pamajikan. Jangan ngalampiaskeun ibadah supaya mantep. Teu bisa keneh bae kos kitu teh tetep kahalang otomatis
kudu ka gunung seminggu ke Bali ke gunung santri kan sugana tukang sao emang biasa atuh hese keur carita hese ai Allah deuk mere mah kok dibere babari bae tetep bae sanajan di tengah kota sanajan di tengah nu rame sanajan di ruang riung ku jelema-jelema nu buang kawara ai Allah deuk mere jalan mah matu babari imangan keur carita metode ngaranna metode dementak engke jadi wali mah di luar metode KBG. Di luar metode itu mah hanya cara-cara hungkul minhajul abidin kos kitulah carana ihya kos kitulah nyaritakeun perjalanan hikam geus lain deui. Geus langsung ka hakikat. Atuh engke kan jadi wali mah diangkatna ge kadang keur leumpang, kadang keur diuk, kadang hudang hees diangkat jadi wali mah. Kadang-kadang aya jelema ibadah we eueuh ngeunah. Kok kapanggih jeung hiji kiai terset hate kok ngeunaheun ibadah Allah sangat berhasil ndek ngangkat hiji jelema. Naon sebabna? Sebab ketika neuleuk kiai nyana merenung. Kiai hebat amat ibadahna. Aing hayang amat kiai mah geus teu kabitanu, kiai teu kabitanu iba lain kiai sekopi ya mah. Kiai mah nyana teh nganolkeun teh diangkat derajatna. Ketika nganolkeun teh diangkat derajat ku Allah. Semenit 2 menit balik we ka imah. Eueuh deui. Nu ibadah bae tahajud segala dua saja zikir teas bae hate teh. Jadi eta mah rahasia Allah. Geus ulah nyaritakeun kos kitu ieu mah sekedar metode teh kos kitu tah. Na ieu huwa nu awal ndek dikanyahokeun ku urang sebagai zat wujud anu awal memeh tajalli. Moal bisa tah mah da zat Allah mah moal dikanyahokeun kewe di akhirat. Ku ari mah urang nganyahokeun tingkah wujud Allah sabada tajalli. Ditajallikeun urang dek melalui tajalli teh kudu ka diri urang heula. Sok geura unggal poe sesuai jeung aturan guru. Urang teh kuari mah geus teu ngurusan jasad tapi ngurusanana ruhani. Dibagilah ruhani teh jeung panyakit-panyakitna. Panyakitna ieu, kakuduanna ieu. Sok geura tapakuran ku urang. Ieu leumpang nang Allah. Ieu diuk nang Allah. Ieu cicep nang Allah. Ieu dengen nang Allah. Iya segala rupa nang Allah bae. Urang ngedeng ieu ngedeng nang Allah kabeh. Atuh ai kitu mah Allah aya ieu di ai. Sebab kiceup teh nang Allah berarti aya Allah. Mulai J. Atuh deukeut Allah teh ieu denge nang saha? Nang Allah. Atuh berarti ketika urang ngadenge aya Allah. Ketika urang gerak atuh aya Allah. Ketika orang ngomong ayat suara nu saha nu Allah nu mantak deuleu sia deuleu aing cak Allah denge sia denge aing sing hade gerak sia atuh gerak aing ketika ku aing dicabut mah deuleu sia denge sia gerak sia atuh sia mah naonan dipiceun sia ku emah sia ku abah sia ku masyarakat sia kaleuweung teu kiai teu santri teu pejabat henteu nu kesugih teu nu susah dipiceun bae sia dihormat teh nang aing sia ku aing diayakeun nang aing sanggeus aya ku aing diurus ku aing disehatkeun ku aing didaekeun mondok daekeun ngaji nang aing aju aya ilmu anu nyangkut ka otak sia nang aing aju sia dibere ilmu dilakukeun ku sia ilmu sia eta ke nang aing mana nu sia jauh ku ari jelema darekeun ngadenge sia eta teh nang aing ulah diaku nang sia selama sia ngaku berarti aya kebersamaan jeung aing sia teh musyrik sia cek ditorekan geus berat geus luhur ye nang aing gawe ulah ngaku-ngaku guys ulah mulai ku aring nu di aku ja Allah kabeh ge sebab deuleu urang deuleu Allah manya urang ngaku denge urang denge Allah manya urang ngaku robah urang robah Allah manya urang ngaku ye atuh ari kitu mah sabeuleug gejer urang robahna robah urang robah Allah deuleu urang deuleu Allah denge urang denge Allah atuh berarti ieu mah Allah tajallilah Allah di diri urang sieun urang henteu kudu boga rasa didengekeun dideuleukeun geus aya Allah di diri urang geus aya tah nyaritakeun aya teh oh berarti aing Allah musyrik sia beuki hese ye ngaji kos kieu tauhid tapi hakikat nyulusup ka jero hate teu kaharti cenah kos kitu mumun hayang kaharti nyaho sia madu nyaho sia amis madu nyaho ai amis jeung madu beda sarua Allah jeung makhluk atuh beda Allah makhluk
Tapi moal bisa dipisahkan amis jeung madu. Mikir orang jahernya. Setiap madu pasti amis. Mun lain amis, lain madu. Racun. Di tangan kiriku. Madu. Oh, gerak. Mual keluar madu tina amis. Setiap madu pasti amis. Tapi amis lain madu. Mual keluar makhluk ti holik. Tapi holik lain makhluk. Holik mah. Lawan gitu ngarana mukhalafah lil hawadis. Tapi mual keluar. Holik ti makhluk. Naon sebabna lantaran robah urang, robah dang holik. Dele urang, dang dele holik. Atuh tajali urang. Ikan kerna ditakeun tajali. Itu berarti atuh ayat tajali. Tajali teh ebrehna Gusti Allah di diri urang. Kurasa. Lain ku ucap. Ieu mah keur carita. Kabelah ditu mah masing-masing ke kurasa. Ai rasa makan masing-masing. Baso ngeunah cak si eta. Somai ngeunah cak si ieu. Ribut cak aing mah ngeunahan baso somai. Cak aing mah ngeunahan baso somai. Baso somai ribut. Nu cak urang somai saurang baso teu meunang ribut tina rasa. Cek saurang itu gelis sama tawa gelis dong gitu. Gelis cak aing masyaallah. Senyumna Gusti Allah, murag ge jantung aing. Cak urang teh sia kos kitu hideung bae ke kudu murag. Cak aing mah deui. Waduh, ieu mah bidadari dunia ieu mah sana. Asana aing mah wani ngajual Avanza. Wani aing mah ngajual Scoopy. Wani aing mah ngajual taneuh. Da eta teh cak babaturan eta kos kitu bae ge sia kudu berkorban nya hideung biasa aing mah. Aduh. Pokona mah geus eueuh deui bae dunia aing mah sakira-kira teu kawin jeung eta mah aing mah geus bae. Aduh. Eta perasa. Disenserikeun ku babaturan tetep bae rasa mah kos kitu bae. Rasa mah. Itu mah hideung. Tuh nu putih, cibrek nu putih mah. Sagala cibrek sia mah. Ayo hidung mah waduh teu garing bae. Coba sih jeung urang negro. Atuh teh garing teuing. Rasa cinta terhadap makhluk, rasa cinta terhadap makanan, rasa cinta terhadap materi, rasa cinta terhadap Allah. Kabeh ge ieu adalah dina cinta. Mantek cinta mana ieu teh nu kudu disurtil ku urang. Mimiti cinta ka makhluk, cinta ka materi, cinta ka jabatan, cinta ka Allah na leungit. Kuari mah dipiceunan tapi tamiceunan cinta salian ka Allah. Masih Allah eueuh nanaonan. Kuari mulai ta urang tafakur teh ieu keur mengarah kuari. Oh, robah aing teh nang Allah, pan Allah teh al-muharrik wal mudabbir. Lembang aing teh nang Allah. Atuh sagala rupa ge nang Allah. Atuh tajali Allah di aing. Kuari geus tah. Boga rasa tajali sieun bakalna. Sieun teh sieun ka Allah. Hayangna salat bae, hayangna maca Quran, hayangna zikir. Engke ge kondisi urang seger diu, kondisi urang bari ngedeng geus ka Allah bae. Bakalna ka Allah. Disesuaikan dengan kondisi orang ngedeng Allah, ngedeng ka dia Malik Allah, ka dia Allah bae geus. Lantaran hasil tafakur teh geus kaborokobah kuari. Nah, kuari luar urang neuleuh batur. Robah nang Allah. Tangkal kayu aya Allahan cicingna nang Allah. Neuleuh hewan robah-robah nang Allah. Neuleuh angin nang Allah, neuleuh laut Allah, robahna Allah kabeh. Oh, atuh Allah kabeh nu kadeuleu teh. Tapi perasaan. Lain ucap perasaan. Geus urang teh aya di tengah-tengah ilmu Allah, aya di tengah-tengah deuleu Allah, aya di tengah-tengah perasaan urang jeung Allah. Berarti kos kalgori kos jelema kakerem. Kumaha kakerem? Ka hareup cai, ka sisi cai, ka luhur cai, ka hadap cai. Ieu ge eueuh nu lain Allahan. Geus moal aya kunaon kitu moal aya dina ilmu tauhid teu meunang kaifa ayeuna moal aya sebabna atuh Allah kabeh eta urang geus dimimitian teh dina tauhid TK bae ge dina tauhid TK cek Abi Hurairah kula babarengan jeung Kangjeng Rasul salila beberapa belas tahun puluh tahun henteu pernah bae mun kula kasalahan kunaon sih tah kos kitu kaifa can pernah hayang kula ditegor ku Kangjeng Nabi kaifa can pernah.
Kangjeng Nabi teh can pernah we negor kunaon make kitu can pernah. Oh geus tulis gitu. Da cek Abi Hurairah teh pohara amat tina encan pernah kuring ditegar kunaon, kuring nyulusup ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah. Ari tuan jika kula ieu padahal mah kula ngahaja kadang-kadang yen kasalan tapi kok henteu pernah nanya kunaon make kitu kieu ye kuduna kok henteu pernah kitu cak Kangjeng Nabi pan kabege nang Allah Abu Hurairah geus dikitukeun teh ku Allah endek naon make ditanyakeun jamal roba janang Allah cak Abi Hurairah kula hayang teh boga ilmu kos kitu dibere lah ku Kangjeng Nabi. Jadi ayah khusus Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hudzaifah, kemudian itu Abi Hurairah. Nah etalah jelema-jelema tertentu teh ai hayang mah cak Gusti, cak asal kuat bae. Henteu sakabehna, kabehna teh syariat bae. Tah, iyalah kuari geus mulai tajalli. Tajalli ta ieu huwa nu kadua, tingkah wujud Allah. Tajalli kuari di makhlukna. Sakumaha tadi moal aya madu kaluar tina amis. Urang moal kaluar ieu makhluk tina kholik. Jadi kabeh makhluk aya kholikan atuh. Nu kumaha ge aya kholikan. Mandak urang atuh keur babarengan jeung kholik. Wa huwa ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Atuh urang teh babarengan jeung Allah di mana bae. Ieu urang deket jeung ieu. Urang secara zahir mah ngarendeng teh aya jeung makhluk. Diriung-riung ku makhluk. Padahal mah ieu teh urang keur jeung Allah kabeh ge. Tapi eta perasaan. Geus perasaan kadang-kadang kakedalkeun jeung sia ka dieu jeung Allah. Kakedalkeun. Aya jelema anu sok-sokan jeung sia ka dieu mengaji jeung Allah tampiling jagoai. Sakala jeung Allah potongan beuki jengkol jeung Allah. Sudah ngomong kos gitu. Lain ko omong tama rasa. Aya ge mah fi jubbati ilallah. Dijubah kula naon kecuali Allah eta geus perasaan. Nah iyalah kakarak datang ke perjalanan sampai tapakur muharik wal mudabbir sehingga engke kabeh bakal karti Allah nu lain Allahan tajalli berarti Allah. Geus tajalli teh moal bake datang tajalli lamun teu tahali urang nyaritakeun tahali heula. Tahali eta yang tajalli teh kudu tahali geus aya dua aya tafakur aya muraqabah engkena aya tahali kakarak tajalli lamun geus tajalli tadi makhluk bakal kaharti engke saetik zat Allah ai zatna mah moal kadeuleu tapi bakal kaharti nu kadeuleu tajalli na Gusti Allah di makhluk moal wakat tajalli mun teu tahali urang bahas tahali heula engke wallahu a'lam bishawab.